Si eta mah baong pisan, bader belegug pika sebeleun carekeun teu beunang diulah-ulah, teu beunang dientong-entong, teu ngahargaan sakahayangna, hayang menang sorangan wae, tega teung teuingeun nganiaya bebeakan kamalinaan egois pokona mah poho kanu purwadaksi. Padahal kurang naon coba maranehna mah geranya, pagerna luhur, imahna aheng, korsina hipu, mobilna alus, gajihna gede, asistena geulis, duitna loba, sarena tibra, asena tiis, sapatuna mahal, bajuna mahal, pesawatna di kelas bisnis, diutamakeun dek indit ka mana-mana ge. Dahareunana ngeunah-ngeunah, anakna hayang meuli cocooan rupa kumaha ge kabeuli, pamajikanana bebas dek shopping perawatan walaupun meakeun duit berpuluh-puluh juta. Jalan-jalan sakahayangna bebas, manehna dihormati, manehna dihargai, disegani, hayang naon wae kabeuli. Tapi lamun urang mencaci, pasti dilaporkeun ka polisi. Duh Gusti, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan, wahai Iroh Udin Bangbang, pagawean sare dina sakali hudang ngaruwaskeun nyusahkeun ka rakyat. Nanaonan coba ayeuna, kalah we rakyat diadukeun jeung polisi nepi ka loba korban. Ari manehna api-api teu ningali, api-api teu ngadenge, jiga tembok saeta mah. Maranehna nu dipilih ku rakyat, maranehna nu dibere kepercayaan ku rakyat, tapi naha maranehna keneh nu ngahianatan, nu nganyerikeun ka rakyat. Rakyat leutik asa beuki kacekek, rakyat leutik anu beuki ngagoak. Inget, saleutik kumaha ge dosa moal aya anu bakal luput tina pandangan pangeran, dicatet ku Gusti Allah komodi ieu ngazoliman ka rakyat.